Assalamualaikum. Jarempling kaset aya naon? Pak, araya. Nah, nomor tadi jawab. Oh, teu acan parat ya, Pak. Teu acan, Pak. Berarti kedah, Pak. Jadi resep kanu, Pak. Alhamdulillah di mana-mana eta teh Pak resep teh hoyong parat. Jadi kedah parat. Punten manggas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang doakeun sekaligus daun salam dipasak ku si Oga nu ngajawab salam sing lalebat kasur. Amin ya Allah ya Robbal. Daun salam, daun nona, daun ganas nu ngajawab salam anu garaduh naon di dieu teh tadi teh naon kasar ganas garaduh ganas daun salam daun ganas daun naon deh daun salam daun ganas anu ngajawab salam sing lalu anu naon anu garaduh hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sipah alladzi ahalla nikah mu'inan 'alad din wa muhinan li syayatin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Allah hanya pada goreng sarana. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafidallah. Al-ayah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Al-hadis. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al hudatan linnasi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Al-mukarramun, para alim ulama wal ju'ama anu ku piribados dipihormat, mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun. Para kiai, para ajengan, para ustad ustadah
wabil khusus hadirin wal hadirat oge saibul bait anu kupiribados dipihormat, mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala dimuliakeun teka kantun Bapak pengatur waktu sareng aparatur pemerintahan dimulai Bapak Presiden anu teu aya dugikeun ke Bapak Camat. Aya Bapak Camat? Alhamdulillah. Bapak Lurah aya, Bapak RT. Oh, Bapak RW na kalangkung. Bapak RT na aya? Insyaallah ya Bapak RT mah da biasana sareng urang teh pagiling geus si Pak RT na. Ujung tomakna Bapak Jokowi. Pak RT mah biasana nya Pak di 500, pribados di 500. Pak RT mah cek peripaos gawena pang capek-capekna tapi teu aya gajihna. Tapi upami aya BLT nu teu kabagian pangheulana Pak RT anu di demo. Batak cek paripaos Bapak RT mah singkatan R-na ripuh, T-na terus jadi RT mah ripuh tapi teu kitu. Mudah-mudahan urang doakeun ku urang sadayana Bapak RT aya terus Bapak RT mah aya piraku teh aya nu udah di dieu pagiling sikeun urang. Doakeun Bapak RT na mudah-mudahan sing panjang yuswana, sing sehat dohir batina, sing loba rezekina, sing melimpah rezekina, sing ngagaduhan mobil anu mengkilat, gaduh deui rumah anu bertingkat. Pak RT tah khusus. Mudah-mudahan Pak RT aya, Pak RT harus aya. Nah, mudah-mudahan sekali didoakeun Bapak RT na sing panjang yuswana, sing jembariz kina malah mandar Pak RT akhir hayatna sing janten jalmi anu husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Pak biasana di damel RT teh pada haroream. Tapi mudah-mudahan ku ayana didoakeun mangke teh sing pada hayang jadi RT peda taya gajihan kan di mana-mana sakoream nya Pak jadi RT mah. Mangga urang sasarangan muji syukur ka Allah anu Maha Ghafur anu parantos nyiptakeun urang sadayana badan sakudur. Oge manjatkeun puji puja ka Allah anu Maha Kawasa anu parantos nyiptakeun alam dunia katut urang sadayana. Puji anu sasari urang sagakeun kadat illahir rabbi anu parantos nyiptakeun urang katut bumi katut isina. Mangga urang serahkeun sadayana ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Henteu hilap rahmat sareng salamna. Mudah-mudahan urang limpah turakeun ka panutan urang sadayana Habibuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabat, ka para tabi'in malah mandar dugikeun ka urang sadayana anu kempel di ieu tempat sadayana sing menang rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pribados kenging bocoran itu syukuran ngadoakeun beh dituna sabab cenah ieu mah acara teh panganten anu neme bade nya. Berarti pangantenon sebata teh panganten teh aya panganten bari, aya panganten boro-boro, aya panganten baru nya, aya panganten baru, aya panganten bari, aya panganten boro aya sebata panganten naon baru udah kacang. Masya Allah nggak niatannya Pak mas saja syukuran lah orang-orang kaitkeun di mentena tapi acan lami orang sadayana teh sasih Rabiul Awal tacan laminya masih sasih mulut niatan candelkeun kadinya syukuran ieu teh. Tadinya saat pribados urang nyana ieu langsung ya pada pribados mah kali teh sakadar kan kitu maturan si kasep anu ganteng pun rai anjeunna karosan cara nuju
repot pisan teras-terasan di angeswantena. Nah peribados dicana ka dieu peribados sakadar ka dieu teh penten bade silaturahmi atanapi sanaos teh diondang ku Saebul Bet oge. Da peribados mah sakadar mun teh mah kitu ganyel sipun kaset anu kaset teh Arab orang Arsun. Sana Arsun namina teh. Arsun teh Arab Sunda. Arab Sunda. Nami aslina naon? Oh, Pak nami aslina teh hilap deui peribados ge. Da jarang penak. Paling ge penak di mana masyaallah. Nah. Peribados dina ieu waktos sekedar silaturahmi, mudah-mudahan ku wasilahna silaturahmi ieu sing jadi asbab wasilah kangingkeun rahmat sareng waqiro Allah Subhanahu wa taala tegasna yuswa sing dipanjangkeun rezeki sina dijembarkeun sadyakin urang sadaya hirup di alam dunia butuh rezeki atanapi butuh pulus terang pulus ibu pulus di dunia mah upami tanpa pulus teh pasti leuleus ngatak ngadoa wabil khusus kangge diri urang sadayana oge wabil khusus urang barokah aya acara khususkeun kanu bade diangkatkeun anu bade ditikahkeun da teu acan terang teh nya pa yuswa atanapi rezekina mudah-mudahan sing dugi kan yuswa dugikeun ka ditikahkeunana sareng sing loba pulusna ngarah dongkapna ka mana Tanjung Siang teh teh moal leuleus sabab upami tanpa pulus mah ibu angkat ka Tanjung Siang teh teh bakal leuleus tapi insyaallah upami loba duitna mah bakal naon cenah bakal heuras kan cek bae paribasanya pakeun bahasa lagi terus santri mah wafil pulus pi dunya kama wafil iman pi dunya kupuro ngartos teh wapil pulus pi dunia kama wapil iman pi dunia kupuro tanpa pulus sana di dunia mah lulus karasana kaset tanpa pulus teh sana cara lulus tanpa iman di dunia mah kupur ngarana tuh tanpa pulus di dunia mah lulus karasana tanpa iman di dunia mah kupur ngarana tah iman doakeun wabil khusus si kaset anu bade ditikahkeun bade nikah sing loba pulus nah ngarang kena heuras waleu sampai yakin ya Bu yakin heuras naonana heuras ATM na ibu mah kumujang heuras naon teh Bu ATM na ari ATM teh naon ATM na kaset ATM teh naon alat tusuk ATM alat tusuk masuk leres Pak eta disebutkeun tanya ulah dugikeun ka leuleus naonana ATM na alat tusuk masuk alat tusuk manualna mudah-mudahan Masya Allah sabab yakin sanaos mun teh mah duitna berlimpah hartana anu sanakna sagala rupiah aya tapi etana upami leuleus mah Masya Allah kadituna moal naon moal mulus alam da doakeunlah dari ieu saat mah urang sadaya seja syukuran ka Allah Subhanahu wa taala ngarah eta si kaset namina si peribados terang sanamina teh Andriana doakeun ku sadayana mudah-mudahan pulus nasina seueur duitna gitu Bu duitna sina seueur sad yakin ku loba duit mah bakal loba dulur geus loba dulur engkena loba nu ngadoakeun geus loba nu ngadoakeun kaituna bakal loba dukungan mun teh urang aul ya insyaallah upami si kasep duitna berlipat-lipat malah mun teh hayu antar wing ka Tanjung Siang rek di pasian antos 100.000 sewang jigana sadaya ieu ge bakal siapeun mangkat terus Pak upami dikeresakeun ku Gusti Allah loba duitna dugikeun ngabagikeun ka setiap anu ngiring angkat 100.000 insyaallah jigana ka Tanjung Siang teh bakal pinuh bakal seueur ieu mah sakadar hayal tengah doa mudah-mudahan ku Gusti Allah sing
ijabah wabil khusus calon panganten pamega sakali di sing disehatkeun sing didugikeun yuswana kana waktuna bari jeung sina loba pulus ngarah henteu leuleus. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Urang salawat heula nya Pak. Salawat siap, salawat. Urang ngadoa we salat ayeuna boga doa. Aminan we sadayana ka. Geus tadi geniringan oge tuh. Geniringan mangga. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Gusti dugikeun rahmatur salam ka Kangjeng Rasul panutan alam kula wargina jeung sahabatna katut nu janten umatna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Gusti nu asih nu ngaijabah angkatkeun abadi tiasa jarah katana suci anu karomah negeri Mekah sareng Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi minta doanya Bu urang mah. Hiji hoyong kaangkan umat Kangjeng Nabi maka serahkeun mangga sholawat sareng salam dugikeun ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang sebagai umatna mudah-mudahan sing kaangkan kalawan kenging syafaat. Nomor kaduana hoyong angkat ziarah ka tanah suci. Berarti urang teh hoyong loba hayang maduit teh aya 20 siapa da angkat ka tanah suci teh teu bisa ngojay ya Pak, teu bisa ngojay mah atau pileumpah wah kuat capek. Berarti asbab wasilahna urang teh kedah loba pulus nya tegasna kedah beunghar. Jarang jalmi anu sangsara angkat 1000 hiji nya ka tanah suci teh tetep we kedah loba pulus. Maka wabil khusus calon panganten ieu doakeun ku urang sadayana sing kaangkan umat Kangjeng Nabi bari jeung kangge syafaatul ummati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sareng kaduana sing dijantankeun jalmi anu loba pulus jalmi anu beunghar ngarah naon ngarah tiasa angkat ziarah ka tanah suci beh dieuna tiasa umroh. Alhamdulillah. Lanjut Ibu lanjut. Ya si kaset lanjut ke di muncap-capieun si kaset kapribadaskeun deui siap kaset karek sabaraha menit teraskeun heula
Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah berarti kita namanya ngadoakeun calon pangan ten ari panganten teh ceperi paos papang duaan ti luhur papang ti hana pang berarti ngabuahkeun naon ngabuahkeun curhat naon ti luhur ngucur ti hana muncrat apalah Ustaz masalah eta insyaallah kaset engke eta berarti sabaraha dinten deui aduh sakawatos pilpados upami ngabahas bab panganten anjeunna namanya bade tah upami anjing mah angkatna walami teuing ya Pak walami teuing bisi masalah tapi mudah-mudahan lah sina sehat sina kiat mudah-mudahan kedugi kana waktuna bari jeung mawa bekalna anu seueur alhamdulillah. Mudah-mudahan sejak anjeunna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sarpul mali lima yardallah alhamdulillah ya Allah nasarupkeun rezekina kana perkara anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala tanya di antarana sebagian rezekina anjeunna niat syukuran ku hartana da make panggung kieu teh make duit ya Bu terus Bu make aya salon bagdag teh make duit ngulum naon deh ngulum Pak Ustad minten make duitnya bentar lah intina mah mudah-mudahan we ku Allah Subhanahu wa taala duitna sina seueur ku asbab naon anjeunna sebagian hartana ditasarufkeun ka Allah Subhanahu wa taala teh syukuran ku harta nyata syukuran harta teh saraful mali lima yardallah nah sarufkeun harta kana perkara anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ieu perkara sing dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus di antawisna pas pada mafhum sadayana ayatna bismillahirrahmanirrahim la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna adzabi lasyadid. Namun anjeun salukuran kana nikmati pangeran lamun anjeun salukuran karena nikmati pangeran tangtu anjeun bakal menang janji pangeran upami harta diangge syukuran ka Allah Subhanahu wa taala diangge syukuran karena perkara anu pikaridho ku Allah Subhanahu wa taala pasti ku Gusti Allah bakal tambahan mudah-mudahan wasilahna ieu syukuran hartana sing berlipat ganda tegasna sing ditambah tambah amin ya Allah ya rabbal alamin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut kaset alhamdulillah salawatan dia ya Pak salawatan siap salawatan siap Bu ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana mamado ya wasi'al karami waghfir lana mamado ya wasi'al karami mangasarang ya Rabbi bil Mustafa samiliar maksudna keur buyur bayar sesana keur meuli mobil anyar ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
sakarung maksudna keur modal ngawarung sesana karena ibu keur jalan-jalan ke kota Bandung. Nah ibu jalan-jalan ke kota Bandung sanes keur nyanung dah hiji oge teu acan kan hiji ge namanya bade hiji oge namanya mudah-mudahan namanya bade hiji oge tah oke di mana-mana cuma anu hiji sing bisa jalan-jalan ke Bandung meuli naon meuli tempe di Bandung. Nah tapi di Bandung siapalah sekedar silaturahmi mobil khusus ka kampung Aul kampung kota Aul di Bandung semua mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing tiasa tepang deui sareng para bapak para ibu sadayana sakitu di Bandung sementawis akhir kalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tuluh manten ngajawab salam oge kalah ka nyengir. Ibu aya? Ibu mah jiga buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam mudah-mudahan hutangna cing lunas bayar si emak belah dia suri ngadagekeun hutang mah insya Allah ngaos pawalami teuing katinggalna jamaah tos radarung sing komo deui isukna ditagi bang otak ruwet 7 cocok jadi moal lami-lami teuing jalaran hapuntenna kunaon abdi nyanakun guru sora geus beak di tanggal 1 mulut tepi ka ayeuna ke akhir tanggal 3 ya aya keneh wae ari teu datang bisi dicarekan ku Mang Ujang geus diteleponan tadi magrib ditelepon ku Ustadz Krisna wayahna asa ku bingung ari teu datang padahal hadir teh geus 3 kali meureun bosen teu ibu abdi bade naros ka ibu uing kasep teu mantap Ustadz ieu hidung oge manis sebut manis teh kalah nyeungseukeun apuntenna suarana abdi kieu bios nuju pidoana jadi Ustad begang teh da loba duit nawa tah ya kanu duit mah meuli beuki si moal mah ieu aya calon pangantenna aya mana ditah naik ka dieu mau kursi jang tugan teh geus nikah ieu mah teu acan nikah sok ka dieu naik aya calon pangantenna aya asep teu kasepan mana uing jeung ka panganten Allahu Akbar ini sing mana ka dieu naik nyana kursi mau jang kursi jang sok tong leuleus isuk ka ditikahkeun tok belah dieu aja kan terus dieu tok diuk di dieu cari di dieu alhamdulillah Ustaz anu katilu tos dongkap jalaran waktos tos setengah 10 nah kalah seuri cek lanjang ini aja Allah beli kuat geus bedean deket kasepan mana bu Oma panganten irung mancuman mana sia eleh siap ceklan nikna ngaran sangaran Citarik Iwan Andri
Andri tong lulus Andre putra nasaha almarhum Bapak Tatang Sutisna. kurang doakeun heula mudah-mudahan almarhum Bapak Tatang aya di alam kubur cing dicankeun di pakuburanna cing ditami iman Islamna oge murang kalihna anu ditinggalkeun mudah-mudahan ngajantenkeun murang kalih anu soleh tur soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa disampaikan ke almarhum. Aik mana ya kan mamahna aya ingat kan jadi indung dekeun Ingat. aya mamahna Aya. mana mamahna tidak naik ke luhur mana wana aya ka luhur tuh urang didoakeun ayeuna meungpeung hirup keneh karasa lamun urang indung urang geus araruh nyeri nu ngaranna hate ditinggalkeun kudu jadi kolot per nyeri-nyerina ayeuna anjeun arek nikah boga kewajiban nambah ulah tepi ka engke anjeun geus nikah poho kanu jadi indung kartos naon jadi mamah hari itu lamun kakak bogoh kapi pamajikan sok ngomong naon Ayang. ayang ayang juga teh bebek ayang oh. Mana mahna ka dieu ieu ngarap berkah arek doa di mana-mana lamun eueuh ridho tinu jadi indung moal tembus hiji deui cicing ibu dugi ka tabang sabaraha teh dugi ka tabu sabaraha Allahu Akbar rek maehan sok puhan oge ieu aduh anggun ieu teu bosen nempo ustad ieu rek makelan moal mana aya oh di shadow heula sadacana abdi ngaos ka ibu-ibu payun ka dieu ka payun ieu masih kene kursi kosong ka lain keur eyang lagi geus eueuh sok ka dieu ka payun supaya nalah berkah sok ka payun ka bisi ngompol di dinya mah can ge acan ngaji ceurian mantap ustad ieu jiga ustad ge kalah mantap tong seseuri Ya, anu sok seseuri mah nu ge bahagia. oh bahagia pinter tepuk tangan buat calon pengantin naik wak tadi wak tedaikeun heukeun wae urang doakeun itu urang doakeun pun biang cing sehat cing berkah amin ya robbal alamin oge sadacana ngaos urang doakeun ieu panganten bari aya kaciri diukna oge barari bingung itu mantap barari Bingung. mikiran Kita hutang segala wae jadi usuk nggak hutang usuk nggak hutang kembali jadi itu jadi dia arek nu gede arek nu janggung lamun ngaos nilainya sok babadian hilap itu di mana mak mantap ustadnya tiga ustad hiro hitut diwai ampun aing siap setelah acara ngaos kurang sholawatan siap mantap deketkeun mantap lamun urang getol sholawatan deketkeun urang lamun ngalap berkah ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun urang getol sholawatan pasti loba doa duit salah teh geus datang doa pasti ngukut berkah berit mantap pengantin juga aduh ampun terbaik ulah babarian jadi hati salatullah salamullah
toha rasul salatullah salam. Tepuk tangan buat pengantin. Siap, salamatan siap. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billadhi rasulillah. Tutup mic omongannya. Jadi sawer cari cing wae jamaah kudu nyawer ustadna karek nurutannya nyawer karek nurutannya nyawer salatullah salam sholawatan oke ngaku orang umat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi pas diajak sholawatan menilalu lulus beda jeung deipongan akan baik jadi ngaos ngalami-lami teuing jalan tadi kupun guru atus diguar tadi naon cenah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi rasa cing saja mah anu syukur karena nikmat Allah anu didikan maka Allah bakal nambih sabalikna cing saja mah anu kufur karena nikmat hadap jeung siksa bakal nungguan naudzubillahi min dalik mata kurang kudu syukuran ieu dina waktu syukur dan nikah teh nama enjing mata cing sateacana angkat ka ditu geus apal doana deket ke nikah terus apa can doana Acan Allahu Akbar nya atuh diajar kan memimitian jadi yang diajarkan ke atas pengalaman Allahu Akbar adek lah jadi kieu kamari ngaos ieu di Sumedang sarua cinta ditanya yang geus apa doana sama meh ngalakukeun kewajiban enggak tarik kumaha cenah bismillah ngajeleng ade jadi ulah bismillah ngajeleng jadi geus bismillah ngajeleng aya doana tah kayak di pedarek kupun guru itu jadi guru apa nganaon oge tadi teh umat Islam mah etika jadi sagala lagi etika jadi arek kasalaki, arek jadi pemajikan, arek jadi salaki. Yang pertama itu etika. Jadi arek ngelakukan kewajiban antara pancek dina kitab makieu cing saja mah anu memeh tidur atau napi memeh pulang ngudu heula Allah bakal naon cenah bakal dipakir dijauhkan di kapakiran. Abi bade naos ka ibu jeung ka bapak upami os tidur balik pulang sok nguduh lah tara hah halo tara tuh aya deh cing saja mah anu samemeh tua
tuang tuang ngudu heula tuang bakal dijauhkeun deui tinu kapakira osok samemeh tuang urang ngudu heula wah bujang-bujang amblem we dia mah rasa akan baik ibu-ibu maju jujur ibu-ibu maju jujur abdi bade naos ka ibu cing jujur ya mending gaduh salaki anu gede bohong atau napi gede nu jujur citari kabeh kadengeun abdi bade naros ka ibu jeung ka ibu cari atuh geus seri abdi bade naros ya ibu moal cicing abdi bade naros ya mending gaduh salaki anu jujur atau napi nu gede bohong cok cindari kabeh kadengeun tah ku salaki hah mantap bapak tadenge ke cek ibu kudu jalujur mantap balik lagi main tanya anu kapan kudu jujur ya udah saya nggak bohong itu mantap kudu jujur pan ibu-ibu mah dengan kayak ujang ya di mana rumah tangga ulang doakan ujang ke rumah tangga mudah-mudahan ngajateun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah amin amin ya robbal alamin jadi rumah tangga teh hartina naon rumah teh bahasa Sundana imah tangga teh taraje jadi rumah ning imah nih hambalan jadi mual langsung ka taraje oke henteu di hiji heula henteu langsung ka nomor 10 nincak hamba bakal loba rintangan biasa mah keur bobogohan beb udah makan belum segala disebutkan belum ya udah tuh makan yang mau ke sawah sakala geus mah geus barari hitung oge Allah di mana we boro-boro itu mata tingkah de etika make akhlak lamun urang hayang dihargaan menjadi salaki insyaallah urang kudu ngahargaan kalau jadi calon istri kitu etika akhlak intina arek ngaji kidul arek anu pertama itu akhlak rasa bapak teu karasa arek keur bobogohan yang jangan lupa ya sagala meuni yayang bebek segala geus nikah mah pret itu teh di mana kumaha hayang mah itu timbah deui ku salakina pret itu deui untung naon pan diadu pak bekok bak rasa itu mata etika kade itu anjeun oke di mana geus nikah tong poho kamu jadi indung lolobana zaman ayeuna geus nikah geus tangga tapi rumah tanggana poho kamu jadi indung rasa poho kamu jadi indung pamajikan aing berarti urang miheunan menyieukeun pamajikan henteu cuman tetap urang boga indung komo ayeuna hiji deui itu karasa geus eueuh ridallah wa ridha walil dain ridona naon ridona urang asup ka surga teh kumaha ridho indung jeung pak cingkade ya ulah paego tadi teh ade akhlakna pake nyaahan urang ka pamajikan kudu nyaah arek barang bere bebeja panca pamajikan zaman ayeuna mah kreatif apa kreatif haridang sorangan haridang sorangan pamajikan zaman ayeuna meuli water pem nganyuk teu bebeja tanda tangan salaki dipalsukeun mata kreatif kade nah lah seseria di ditu ibu sami wae eta ada kreatif kade eta pas giliran we bayar dipu bebeja tapi kata tetangga ge di bejaan pas giliran menang mah susuruputan jempe pas giliran we mayarna yo cuk ampura atuh netrok heula di ditu maksudna teh bu di dieu mah moal pati beda cingkade titip
arek kamana antara salaki jeung pamajikan teu saet antara salak majikan zaman aya loba rumah tangga curah gara-gara teu make etika jeung akhlak. Geus teu? Pan zaman ayeuna mah wani baretok mah lalaki anu ngatur aya tibalik. Awewe nu ngatur pamajikan. Itu awewe anu ngatur salaki ayeuna mah tibalik. Wani sasarongot papotoh motor teu boga duit dung karipit hai sulang tawang bibir monyong teu boga duit ka salaki ngajak perang. Mun salaki teu boga duit manehna sok ngunggung wang-wang di dapur bari tong treng-treng anak jadi kabarera. Anak jadi kabarera. Mun salaki loba duit manehna sok cawa ciwit bari gutak ditek imit bari ngabibita sayang be berkah murid mantak ibu bener boga sayang mantak salaki ibu lamun malam Jumaah ngeudeup-ngeudeuk Allahu Akbar murid itu ai teu boga duit mah ka salaki teh siapa luar bahasa kalaluan tuh meta duit ka bapak maneh tuh meta duit ka inung aik temunah maneh kumaha kade titip eueuh deui ngaji antara halabul hayang sakinah mawaddah warahmah antara di keluarga cing eta etika jeung akhlak antara salaki jeung pamajikan bisa silih hargaan itu kadang komo lamun salaki umur pamajikanna zaman ayeuna kunaon di zaman ayeuna salah pamajikan mah digawe tapi salaki di imah. Pan arizal qaumuna ala nisa lalaki teh pamimpin pikeun kaum awewe dibalik ayeuna mah rasa patwali sasoronggot ge tepi ka papa panyokotkeun tiung wani gimana kreatif nya ngahutangna wani ngalawana aja kitu keneh hade nya ieu peupeujeuh loba antara rumah tangga teu kuatkeun arek kumaha-kumaha we ku gara-gara naon? Halo? Ku gara-gara naon? Hutang. Akhlak yang akhlak. Mata kade titip akhlak jeung etika. Itu. Kartos mata akhlak arek kumaha-kumaha oge. Titip arek ini tempat hukum kieu. Tong boro-boro puasa ngalengkah ka indung ka mertua lamun eueuh izin tinu jadi salaki eta haram hukumna lamun tamangka tong boro-boro kitu arek saum sunat lamun teu aya izin tinu jadi salaki haram sunat itu akara ngadenge haram tong boro kitu arek puasa sunat teu izin kanu jadi salaki omong unyak anyu puasa ieu geus lumu diharamkeun teu izin jadi sholat tapi kunaon ayeuna nya rasa teu karasa itu mantap cika dek peujeuh urang sadayana mudah-mudahan ngajantenkeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin kuy deui ka dieu anu pokok ujang angkat ka mana cenah ijukan teh dekeutkeun mikna Tanjung Siang sedap Tanjung Siang. Belah mana Tanjung Siang? Sate acan desa Sirap. Lapang. Oh. Siap. Antar tong Pak. Antarkeun atuh. Muruhan moal. Oh. Heureuy. Nya anu kitu naon? Tinggal nyamper ka Kasomalang. Tenang. Itu. Jadi ka Tanjung Siang. Saha ngaran pamajikan teh? Perak. Perak. Apa lian? Wah, apa tanggal lahirna? 22 Oktober 2002. Wah, apa kituna? Kira kumaha ya? Allahu Akbar. Ci balikan deui. Mantap. Aduh, ampun. 22 Oktober 1988. Hiji. 88. Oh, 88. Berarti jeung AA beda 12 tahun.
Jeung apa kana jeung beda 12 tahun gitu. Ya, nomor rekeningna apa? Hah? Eta pamaji. Dataran kudu apa? Wih deui, jadi urang dina raraga la in syakartum teh syukuran urang ka Allah. Urang geus naon niatan tinu hate, engke aya lamun dina ilmu hikmah mah aya disebut kawin hate. Bu, jadi aya kawin hate antara si calon awewe jeung calon lalaki sarta can ditikahkeun aya kawin hate. Itu. Jadi di mana ke rumah tangga teh mau pegat-pegat syariat. Nah, aya doana an mahal. Jadi lah mulai kadu kudu mawa hayam pedas. Asak. Gitu. Ya, heukeun bae. Pokona mah ngaji ya mah ngacaplak nu penting urang balik mawa berkah. Berkat we. Juga nu rek dibere wae. Itu. Eta aya doana. Tapi lamun tadi aya doana di dia rek makeun, arek make sorban ieu. Kulantaran eueuh tadi rek teh jeung si mama. Si mamana eraeun cenah. Itu heukeun bae. Nu penting mah pang tembus-tembusna doa. Teu deui doa nu jadi indung. Artos. Siap sholawatan siap. Siap sholawatan. Letak lamun urang getos sholawatan pasti loba du. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ngiringan salamullah ala toha rasulillah. Sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi, sidanan Nabi. Selatul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Apa ada? Aduh, kumaha tuh ya teh. Naon wae nu apa? Oh, ya urut. Ya urut. Itu, wiri kalau tadi. Jadi tetep wah didoakeun mudah-mudahan dikala anjeun enjing angkat dinten Minggu, mudah-mudahan cing lancar. Cing barokah. Naon cenah artina barokah teh? Saeutik mah loba. Cokap. Warata nu nyesa mah eta mah pedit. Mata ganas tuh ngaramru. Ek dibagalkeun moal. Ek bagalkeun moal lah. Naon? Itu jadi barokah teh saeutik mah loba. Warata kabagean tah urang ke geus hajat ye di Tanjung Siang bagikeun. Susah sesa teh lain duit kade. Ini geus aduh kudu dibagikeun cek Pak Ustaz. Itu opak ulah tapi kan jadi opak peot wajib peot ustad
Allahu Akbar aing geus disebut beurit disebut hidung disebut peot eukeun bae da urang mah jeung dulur jeung dulur mah ulah babarian nyeri teh ulah nyeri hate tadi kala anjeun engke geus di ditu cing kade kudu nyaah kanu jadi mitoha ulah pokok jadi anjeun namahan dua kewajiban kahiji ka indung anu masih kena aya itu kadua kewajiban no anjeun teh nyata kamar tua di ditu kewajiban kadang-kadang kan kami toha masuk di pilah-pilah itu padahal mah budak mah dibere ka urang itu di ditu itu kade ulah po eta disaruakeun darajatna jeung indung jeung bapa urang anu aya artos tuh pas setengah jam ewang apuntenna abdi ka dieu teh diputer-puter oge sora beuki dieu beuki eueuhan ngaruksak-ruksak keun bae lamun hayang keneh mah sok onang deui can weureun bari ka opatna engke diondang insyaallah tadi aya menang insyaallah abdi di betan diondang di wae tuh nya ge hideung hirup payu itu Allah minum cenah gitu cenah mun bisa mah cek menang malikeun bibit Allahu Akbar aing kita nyanung ka dieu cenah Allahu Akbar heukeun bae da biasana mah cenah turunan ti dieu mah osok kadulur heukeun bae aya bohong eta itu pidongan awe ti sadayana abdi hapuntenna teu maksimal jalanan kamari teh geuningan berusum mulut kedah nama abdi oge ayeuna teh kuluna mah kabalik papan lantaran da beli papan umuh nongonang geus ka dieu da arek ieu ge itu kamari alhamdulillah tepi ka ditu ka Malaysia itu nya pitani pinupin teh alhamdulillah insyaallah tadi bulan Desember tadina abdi bulan November anya angkat digeclokeun ka bulan Desember arek jaroh teh pidoana ti sadayana ibu bade ngiring mau bisa arek diajak urang ngadoa mengpeung aya ka dieu tadi Ustaz Krisna mah tos digurah abdi nyana gurahna karasan bilih jeung bisi bade gurah insyaallah biasa mengpeung abdina ka dieu gurah mata weh mulai nama bismillah ke balik subuh uring itu nyage alat dibawa ngan alhamdulillah kantun naroskeun ka Ustaz Krisna jadi nemponi ini anggar we peot itu mak hapunten mak kumaha itu alhamdulillah rada bengras nempon geulis mah gitu cenah nu hideung mah hideung we nu pauing nyebut teh hideung cenah keun bae itu urang ngadoa mudah-mudahan ngarap berkah mahalul qiyam naratih sadayana ieu sareng calon panganten pamegat ya Nabi salam ika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika
ya Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yuqabi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karimi wa adimi sultan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adil Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an wa dakhilnal jannah bi syafaatil Qur'an wa najina minan nar bi karamatil Qur'an Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an wa najina minan nar bi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umrana umra dunya wal akhirati bil Qur'anil karim wa hasil maqasidana ya Allah hasilkan maksud abdi sadayana ya Allah hasilkan maksud abdi sadayana Allah hasilkan maksud sayyidul bait wahdina bi hidayatil Qur'an wa nazina minan nabi hurmatil Qur'an wa yassir alaina umrana umra dunya wal akhirat bil karim wa hasil maqasidana waqdi jami'a hajatina bi barakati qalbikal qadim bi barakati qalbul Qur'an surat yasin bi barakati paduka mulia kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati talabul ilmi bi barakati talabil majlis bi barakati ya Allah ya Nasiru ya Basiru ya Latifu ya Allah ya Nasiru ya Basiru ya Latifu ya Allah ya Nasiru ya Basiru Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz bi rahmatika ya arhamar rahmatika ya arhamar Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillahi ala kulli halin a'udzu billahi min kulli halin ahlin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim Hapunten sadaya dosa Gusti hapunten sadaya cela Gusti tebihkeun tina neraka sing janten jalmi ahli sawarga Allahumma sholli ala Muhammad
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Gusti ridhokeun manasim abadi, Gusti solekeun putra putri abadi, Gusti kumpulkeun kulawargi abdi sing janten jalmi nu suci. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gusti nu asih nu ngaijabah angkatkeun abadi tiasa jarah kana suci anu karamah negeri Mekah sareng Madinah. Gusti duikeun rahmatur salam ka Kangjeng Rasul panutan alam, kulawargina jeung sahabatna katutu janten umatna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.